Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shuhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Risalah Jazariyah atau Matan Jazariyah barina nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani, zat anu maparina nikmat di dunia ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi, zat anu maparina nikmat di akhirat kamu minungkul. Yaqulu roji apwi Rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Safi'i. Yaqulu bakal nyarios saha roji apwi Rabbin jalmi anu butuh kana panghampura ti pangeran. Sami'in anu maha nguping Rob Muhammad ibnul Jazari tegesna Muhammad putra pamegetna anu bangsa Jazari. Nami lengkap nama Abul Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad al-Jazari. As-Safi'iyu anu bangsa Safi'i madhabna. Alhamdulillahi wa sallallahu ilaih kana kaul anu neme maklul kaul tina yaqulu. Alhamdu ari sadayana jenis puji lillahi eta tetep wungkul kagungan Allah. Wasalla sareng muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah ala nabiyhi ka nabina Allah wa mustafahu sareng makhluk anu dipilih ku Allah. Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alihi sareng kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbi sareng sahabatna Kangjeng Nabi wa muqri'il Qur'ani sareng jalmi anu maca kana Qur'an ma'a muhibbihi sartana jalmi anu mika cinta kana Qur'an. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi aya'lamah. Wa ba'du sareng dina sabadana ngaoskeun bismillah alhamdulillah sareng sholawat ka Kangjeng Nabi. Inna hadhihi saektosna ieu risalah atawa ieu anu hadir dina manah musannif muqaddimatun eta hiji muqaddimah hiji pengantar fima dina ilmu dina masalah ala qari'ihi eta tetep wajib ka jalmi anu maca kana Qur'an aya lama ari yen nganyahokeun si qari hu kana itu ma. Jadi ieu teh isim awal bisoreh. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan aya'lamu makhrijal hurufi wasifati liantiku biabsohil lugoti. Idh wajibun karena eta anu wajib muhattamun tur anu dipentingkeun alaihim ka itu qurra'ul Qur'an jalma-jalma anu maca kana Al-Qur'an qabla suru'i dina sateu acan tumandang awalan dina mimitina aya'lamu ari yen terang itu qurra'ul Qur'an jalma-jalma nu maca kana Al-Qur'an makharijal hurufi kana pirang-pirang tempat kaluarna pirang-pirang huruf wasifati jeung pirang-pirang sifat huruf liantiku karena yen supaya ngucapkeun itu qurra'ul Qur'an biafsohil lugoti ku anu pangpasehat-pasehatna tina bahasa tina lughah muharririt tajwidi wal mawaqifi wa maladhi rusima fil masohifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha
wa ta'i untha lam takun tuktabiha. Muharriri tajwidi anu naliti kana tajwid wal mawaqifi jeung kana pirang-pirang tempat eureun wama jeung perkara alladzi anu rusima ditulis itu ladzi fil masohifi dina pirang-pirang mushaf Usmaniyah mingkul limaktuin nyatana saban-saban tempat eureun wa mausulin jeung tempat wasol biha di itu masohib wa ta'i untha jeung ta muannas lam takun anu teu bukti itu ta ungsa tuktabu eta ditulis itu ta ungsa bihain kalawan make ta majruroh. Paslun fi makharijil hurufi wa sifatiha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.